Arurang ti kelompok hiji badai nyaritakeun ngenaan ece rempong newak maling. Palaku abdi di dieu jadi Cemamar. Abdi Ceh Siti, Abdi Ciyati, Abdi Pak RT, Abdi Ceh Eni, Abdi Mang Rohman. langsung bae kana caritana. Tongkilangnya ditonton. Di hiji kampung aya opat ibu-ibu anu kacidariweuh jeung rempong. Namina nyaeta Cemamar, Cesiti, Ceeni jeung Ceyati. Di hiji wanci imahna Cemamar teh kamalingan. Buru-buru mere nyaho ka warga. Ceu geuweut ka dieu. Beuting di bumi abdi teh aya maling ceu. Hah, galing, rambut teh Ceh galing. Nah, ari Cesiti maling ceu lain galing. Hah, beling, kadi atuh bisi katinca. Ah, teuing aku mah anjeun we. Aya naon dadang mantai ya ucing, kurang ucingna katabrak lain. Nah, ieu deui nu hiji. Lain ucing Rohman aya maling. Hah, maling, gimana atuh malingna? Alhamdulillah konek oge geuningan. Oh, sugan teh ucing. Ieu aya nama dangukeun nya ku cepil. Di bumi abdi teh peuting aya maling. Aslina eta teh. Ini celaki peuting teh di bumi abdi aya maling. Kan aneh teh eta maling teh nyendak barang nu mahal, kalau nyendak barang nu murah. Wah, anehnya maling teh. Makanya beut sugan maling teh. Sugan eta maling teh yang belanja meureun ngan teu boga duit. Kubu eta tasna. Aya naon ieu kamu asal riweuh. Aya maling maling. Ah, maling mah maling ya, aya maling asal jam berapa? Kan ieu poe kamari teh abdi misuk di warungna Mang Rahman. Terus kamari isuk teh langsung ditarik ka pangaosan. Hari isuk tadi teh ditingali terus teh aya deui. Pantesan we peuting teh di bumi abdi asa aya nu tak-tek di buruan teh. Padahal mah dipaok suganan. Ah, kieu we atuh aya nama hayu urang lapor ka Pak RT. Hayu. Tuluy warga ka imah Pak RT ngalaporkeun Cemamar ka palingan. Geus di imah Pak RT maranehna ngalaporkeun kumaha caritana. Karunya teuing atuh. Nya Pak, kumahanya carana newak eta maling asa meresahan pisan. Pan kieu, kayak Cemamar nyiapkeun barang anu alus. Tah kete pan bakal datang ti maling teh. Tah ke urang tewak bebarengan. Tang, kieu urang teh kumpul di mana Cemamar. Setuju. Tapi punten nya ece abdi moal biasa tiasa ngabantosan newak tah eta maling. Kumargi abdi aya rapat di kantor desa. Nah, siap. Ece rempong teh tuluy barali ka imahna sewang-sewangan. Cemamar oge buru-buru nyiapkeun barang jang mancing si maling teh. Di hiji wanci ece rempong teh siap angkat ka imah Cemamar. Di jam 4 burit maranehna tos kumpul bari ngarumpi. Tos 2 jam maranehna nungguan maling. Ece rempong geus baroseneun. Pang-pangna Ceyati anu pangpayuna nundutan mah. Aduh, Cesiti antar yuk yang kacai. Ayo tuh gua. Tuluy Ceyati jeung Cesiti indit kacai anu aya di gigir imahna Cemamar. Pas di luar Cesiti ningali aya jelema keur kokorotak di tukang imahna Cemamar. Itu jelema hayu urang gerangan Cemamar jeung Ceh Eni. Cesiti jeung Ceyati henteu jadi kacaina. Maranehna tuluy ngagorowan Cemamar jeung Ceeni lalaunan. Hei, Ceh, tuh tinggal di tukang imah aya jelema. Wah, beuting maling teh ya. Hayu atuh urang teh ka lalaunan ayo. Kita kumaha? Ece rempong tuluy nyamperkeun jelema nu aya di tukang imah lalaunan. Ari pak teh bener, jelema eta teh keur kurah koreh jeung luak liek nyangan barang jang dipau. Mananya cak-cake sugan we nu gede. Wanci si maling keur neangan cak-cak, ece riweuh datang tuluy newak maling eta. Ayo, maling guys mau nang deui. Beda dulu kena cak-cak tuh ngapara. Nah, tuh ngawan cak-cak teh wae kiwari. Hehe, apaanan? Apaanan hayu urang bawa ka Pak RT. Abdi mah maling ce, abdi mah. Ah, wow. Ayo bawa. Ece rempong tuluy mawa eta maling ka imahna Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak RT. Ieu malingna tos beunang, Pak. Waalaikumsalam. Ieu maling teh. Coba buka kuplukna saha eta maling teh. Wanci kuplukna dibuka. Maling teh padahal mah Mang Rohman. Mang Rohman teh ditilik jeung dibere sababaraha patanyaan.
hasilna teu aya pisan bukti anu nunjukkeun yen Mang Rohman teh anu geus maok barang-barangna Cimamar. Teka haja Ce Siti ningali sendal anu dipake ku Ce Yati. Kara, itu sendalna juga nu Cimamarnya. Ih lain dah ya mah nu abdi nu kamari meuli di Kang Rohman. Ada sok jadi meuli ge. Mana coba heueuh nya asa sarua. Bener sarua nomor baraha cirina aya naonan? Nomor 8 cirina aya huruf eman ditandaan ku peso. Mana coba buka? Iya atuh da ieu mah nu abdi. Alasan buat buka. Tuluy sendal anu dipake Ce Yati dibuka jeung ditingali ku Cimamar. Ih bener sarua nomor 8 di handapna aya huruf M tuh tingali. Leuleuh teu nyangka titik itu. Iya atuh da. Berkhianat. Tuh nya cek abdi ge lain abdi ngokna. Hehe, hampura atuh Mang Rohman, atuh da kelakuan Mang Rohman mah mencurigakan. Tah ayeuna mah pantos kabuktikeun malin ke Ce Yati lain Mang Rohman. Ayeuna mah ece tadi salah nuduh mangga nyungkeun hampura ka Mang Rohman. Ayeuna Ce Yati bade diproses lanjutkeun. Nya upami kitu mah saya atuh hatur nuhunnya Pak RT. Nya sami-sami kasadayana. Abdi ti payunnya. Nya abdi ge nyuhun ke dihapunten nya. Ya ampunten nya Mang Rohman. Ce Siti, Cimamar, Ce Eni jeung Mang Rohman tuluy bali ka imahna sewang-sewangan. Hikmahna dina drama ieu nyaeta urang ulah gampang percaya ka batur. Sabab bisa wae nu deket jeung urang nusuk ti tukang. Jeung urang oge ulah gampang nuduh batur saacan apal kanyataanana. Hatur nuhun